Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, mitra kaum dangu anu mulya. Urang tepang dangu deui dina padaran acara dongeng anu kajo mentarakeun di radio Kamemet Kasugri pamiarsa sadaya, oge nu kapidangkeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Simkuring ngaturkeun nuhun kanu parantos sasarengan, Kang Gilang nedawan ninggalihna, jembar manahna, oge luntur kolbuna sareng kaikhlasanana kangge wargi-wargi anu mikaresep tur mikatresna kana padaran acara dongeng. Kangge subscribe, teras di share, di like, oge teh hilap diantos komentarna di kolom komentar channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Supados kapayuna urang tiasa teras silaturahmi ngalangkungan acara pedaran dongeng enteng. Kasugri pamiarsa urang tos nincak bagian ka-11. Urang masih medar hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Rusia. Pelet Marongge. Rusia. Pelet Marongge. Rusia. Pelet Marongge dina episode Rajapati di Cilutung. Rajapati di Cilutung. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dongeng Rusia Pelet Marongge ieu kapidangkeun ku yasana Aan Merdeka Permana. Kang sejatine saja jarelawan sanga. Kang Gilang minangka juru dongeng sakali deui ngaturkeun nuhun ka Aan Merdeka Permana anu tos ngawidian karya-karyana dipedar dina padaran acara dongeng di radio Kamemet Kasugri sadaya, oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Pamudah-mudahan ieu padaran dongeng sing tiasa janten pangbabrahmana panglipur kalbu kasadaya wargi-wargi anu aya di sakuliah dunya anu mikaresep tur mikatresna kana padaran acara dongeng. Mangga kasugri pamiarsa urang pedar hiji dongeng anu judulna Rusia. Pelet Marongge. Rusia. Pelet Marongge. Rusia. Pelet Marongge dina episode Rajapati di Cilutung. Rajapati di Cilutung. Aduh Gusti, nuhun amin ya rabbal alamin. Hampura lamun kaula nuwun, lamun kaula tumorojog tanpa rarapan, tapi datang soteh lain dek musik-musik ulah mandi ngahudangkeun macan turu dabongan samemehna kaula ditembongan bae dina pangimpian. Mun mah nya aya nu hayang ditembongkeun ka kaula sumangga tembongkeun, ceuk akirantet nyarita sorangan. Rengse akirantet cacarita sarupa kitu ngan belegedeg bae dina eta kursi teh aya nu ngabelegedeg.
Dadega namah jiga raja da make mahkota jeung loba perhiasan anu nerap di sakujur awak. Pangapunten bilih kaula kirang tata kirang titik kirang duduga prayoga. Langkung ti kitu salira ulah rengating galih bilih kaula henteu apal saha anu ngageugeuh di dieu. Ceuk akiran tersila mendeko dina batu teh. Tapi jirib anu ditalek teu waka nembalan. Malah mah lela diuk ajeg lir anu keur sinewaka ukur sorot panona bae anu seukeut neuteup ka akiran teu. Ngaran kaula Prabu Walang Sangsang. Nya kaula pisan anu ngaratuan kerajaan kalihan teh. Ceuk eta jirim sorana agem ngageter kana jajantung. Kaula parantos nyuping namung cek sakaol kerajaan kalihan mah tilem kaurugan kubituna hiji gunung di ieu patempatan. Kunaon ayeuna make tiasa aya jirim deui? Ceuk akiran tet. Sababnya manehna kungsi ngadenge kana riwayat baheula. Ukur sareatna kaula katut kerajaan jeung sakumna pangesina karuru gunung bitu. Sabab ari hakikat nama kerajaan kalihan teh ukur pindah alam. Ti sagawaya jalma bisa ditembongan ku tetenjoan sarupa kieu. Ceuk jirim Prabu Walang Sangsang. Atuh hatur nuhun kaula kasih nugrahan paningal anu ka anu sanes mah teu ditembongkeun. Namun kumargi kitu kaula oge hoyong uningan. Nah salira teh make ngahanakeun nembongan ka diri kaula. Ceuk akhir antet. Kaula ngahaja ngagro andika. Usabab aya sababaraha perkara. Perkara kahiji andika kudu apal kena kaayaan wewengkon anu kiwari disebut kalihan asih. Ceuk jirim Prabu Walang Sangsang. Kaula perjogi uninga Kanjeng Prabu tembal akiran teh. Gerakannya hopin ku andika. Ari kerajaan kalihan teh tempatna jalma-jalma anu leuwih mentingkeun rasa asih jeung rasa nyaah ka papada kaula. Ratus-ratus tahun kerajaan kalihan ajeg bari eueuh kajadian anu mawah rengheng. Ceuk jirim Prabu Walang Sangsang. Kaula miharep eta kayaan teh langgeng dugi kadanget ieu. Ceuk akiran teh. Ngan waktu akiran teh nyarita kitu jirim Prabu Walang Sangsang eureun heula rada lila. Sanggeus kaayaan karasa jemplingong deui nyoara, tapi jiga anu kebek ku handeuh. Puguh kaayaan jadi robah teh sanggeusna kaula henteu mercaya kana kawaspadaan misetayu sapara kanca. Tembal Prabu Walang Sangsang. Putri anu opatan teh teteh Kanjeng. Ceuk akiran teh. Bener. Eta maranehna sapanjang umurna diabdikeun keur babakti ka karajaan. Nyaku pangabisa maranehna pisan. Kerajaan kalihan hirupna ayeun tentrem, silih pika asih jeung silih pika heman. Ngan sawaktu kaula boga rasa mokah, nya tidinya bancana datang. Ceuk jirim Prabu Walang Sangsang. Atuh daradad bae jirim Prabu Walang Sangsang teh malikan deui kajadian mangsa katukang. Ratusan tahun nu kaliwat dina mangsa kerajaan kalihan kabeku katentrem. Nampa anugerah ti sinuhun anu mangkuk di kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan kalihan nampa pangleler mangrupa tanah garapan anu lega. Ngan sanggeus eta wewengkon ngalaman kamajuan, raja ti kerajaan Galuh Jaya ngarasa siri. Sabab ceuk inyana anu pantos dibere tanah mah kerajaan Galuh Jaya lain si itu, lain si eta. Balukarna timbul peperangan anu loba meakeun bala tentara ti dua pihakna. Jauh samemehna kaula geus diwanti-wanti kunyi setayu sapara kanca. Malar ulah nampa eta panglelek. Jigana ari setayu mah geus weruh sadurung winara. Apal kana poe isu. Ngan bae moal hade ngaleuwih pangeran disebutkeun ka kaula.
ngan bae kaula kurang engeuh, kaula ngajauhan papagah maranehna. Ceuk Jirim Prabu Walang Sangsang. Tinggalna ku Jirim Prabu Walang Sangsang kaayaan karasa beuki caneom keur mah deui bulan kapindingan kulalang semega. Ngan bae basa akhiran totrek ninggalkeun eta tempat bari semu sosolontodan. Ti hareupeunana karasa aya angin nebak aneh. Angin anu nebak teh ukur karasa kana awakna dari dang daunan mah teh oyag-oyag acan. Ngarasa aya nu aneh atuh akiran tet ngajanteng heula. Saha deui nu dongkap ka ieu tempat teh? Ceuk akiran tet ngunyem. Teu kung silila kadenge sora anu nyekiki. Lain cikikik sora kunti da ieu mah cikikik sora cawene anu halimpu. Manigis kacipta ku akiran tet yen anu bieu nyekikik teh awewe ngora tur geulis. Bagia sumping saha teh anu dengkap ka dieu teh cek akiran tet. Tur sanggeus manehna nyarita kitu. Teu nyaho datang ti mana hareupeunana geus ngajanggelek hiji wanoja anu geulis kacida. Pakaianana murub-mumpian. Nah beti bali kuduna mah kaula anu teu manya teh. Ndek naon anjeun datang ke tempat kaula? Ceuk eta cawene geulis. Ngadenge eta pananya atuh akiran tet ngegebegrewas. Pangapunten. Nah ieu teh salira nyi setayu kitu ceuk akiran tet. Pikeun kadua kalina kadenge deui sora nyekikikna. Henteu salah panyangka Andika. Nya kaula nyi setayu anu ngageugeuh di ieu tempat. Ceuk Jirim nu ngaku nyi setayu. Sanajan heran tapi akiran tet hatena ngarasa bunga sabab geus bisa tepung jeung Jirim nyi setayu. Atuh ari geus kitu mah daradad bae ngasongkeun kareteg atina. Sabenerna kami mah lain urang dieu. Lembur ge jauh di tatar galuh ngan pikeun karegejegan sasama jalma. Kami hayang ngageuri sabab para murid salira teh aya anu henteu ngajalankeun amanah salira dina makieuhkeun paelmuan. Ceuk akiran tet. Ngadenge ucapan akiran tet Jirim nyi setayu mah ukur mesem. Kaula geus nyaho. Tapi naon patalina jeung kaula? Ceuk nyi setayu. Atuh sahenteu nanya salira pisan anu nyebarkeun paelmuan. Piraku salira henteu ngaraos ling sam upami ilmu salira lepat dilarapkeun ku anu sanes. Eta panalek Andika teh geus dijawab ku Andika sorangan. Da memang kitu, aya ilmu kaula anu ku batur salah dilarapkeunana. Henteu parok jeung bebeneran. Cumuhun ku ayana anu nyasarkeun ilmu salira kahirupan janten riweuh. Katengtreman janten kaganggu. Nya, jadi kumaha ci kumandang Andika? Omong nyi setayu, henteu aya jalan sanes salira kedah tanggal waler da kapungkur salira anu ngawurugna. Baheula kaula ngajarkeun rupa-rupa ilmu tapi teu diancokkeun keur kajahatan. Malah sabalikna, jang pakeun kabeneran, jang pakeun bebeneran. Namun nyai, kajataana mah teu kitu. Aya anu ngalarapkeun ilmu secara kaliru. Lain kaula anu salah ngararapkeun ilmu mah. Tapi anu kiwari ngajamanan, kaula mah geus teu bisa dipenta tanggung jawab. Mun mah aya nu kudu ditanggung jawabkeun, nya anu ku kaula kajamanan bae. Zaman ayeuna mah tanggung jawab jalma-jalma ayeuna. Ceuk nyi setayu deui. Sanajan rada hanjelu tapi akiran tet kacida ngarti na kana ucapan-ucapan anu ngajirim jiga nyi setayu teh. Ceuk pikirna memang bener tanggung jawab di dunia mah ukur bisa dijalankeun ku anu keur ngajamanan. Da ari geus eueuh di dunia mah nya tanggung jawab kana parikpolah salila maranehna keur ngajamanan bae. Tur ari mikirna geus kitu mah akiran tet ametan. Manehna undur diri bari rada muyungkungan bae samemeh jauh ku nyi setayu ditalek heula. Andika teh jiga teh butuh ku pamunah. Lain ayeuna teh keur katerap ku panyakit.
cenah ngadenge kitu akirantet ngarandeg heula geus kitu malik bali seuri. Hehe, gini nyai apal kaula keur katarajang panyakit. Nya apal atuh? Da eta mah panyakit jeunan si Gabug, dulur kaula. Bengal si Gabug mah. Sok ngaheureuyan deungeun. Cing, eta anu naplok dina haregu ku kaula urang singlarnya. Ceuk Nyi Setayu. Bari henteu kudu nungguan jawaban, Nyi Setayu mah langsung bae mapatkeun jampe. Ngahambatan awak kaula. Awak kaula sing jago sapaten satata. Ngahambatan lir cai marapai lulur. Nu nyuruh saja baning juri jarian. Tewasa kana kaula moal ngancing. Tiba beri nu jagi nu nyambat sang hyang. Tur teu maha kuat. Moal sia nyingkah sia. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ya Allah sajaga. Geuning yeuh dodoja pulang muruluk ka pribumi. Sakti kawasana anjeun Gusti teu sabanding. Sanggeus mapatkeun jampe, kakara Nyi Setayu nitah akirantet pikeun ninggalkeun eta tempat. Nu dititah indit lempang tuturubun kana sela-sela rungkun jeung areuy-areuyan. Jeleng ka ditu jeleng ka dieu akirantet teu sadar yen basa tadi datang mah awakna teh muyungkung alatan leuleus satulang sandi. Akirantet balik ka imahna Ki Arjali deui ngan bae sawaktu datang tetela di ditu kaayaan suwung pisan. Malah manu suwung teh lain ukur di imahna tua kampung dalah lembur ge corengcang ku jalma. Kasugri pamiarsa, hatur nuhun anu parantos manco di channel YouTube Gilang Kasna di channel. Oge tos maranco di payunan radio na sewang-sewangan. Anu teu acan subscribe, mangga subscribe, teras toel tanda loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Tong hilap di like, di share, sareng diantos komentarna di kolom komentar. Mangga sateu acan dongeng urang teraskeun, urang ngaso heula. Ngaso heula. Sampurasun, Cangkurileung, Sejamidang. Kumaha Pak tos kenging nguseup teh Pak? Alhamdulillah Neng. Lamun anu ieu beunang serta ditambah opat deui berarti Bapak teh menang 5 Neng. Di langit bintang-bintang
luang tengah peting batin nyaring daredang rasana langsung jemplang jemplang tegang lawan jempling sumerah wajib raga Tiis kerumpating jempalang jemping Tiis kerumpating jempalang jemping Tiis kerumpating jempalang jemping Ngan bentang di langit bintang beranang Sapit teling puting jemplang jemping Sampurasun, Cangkurileng, Sejamidang. Ya, pemirsa, saat ini saya tengah berada di tempat lokasi tim Gerayangan melakukan deteksi dan juga untuk mengusir roh-roh jahat dan makhluk halus di sini. Kali ini saya sudah berada dengan Mbah Rewok selaku narasumber kita hari ini. Selamat malam, Mbah Rewok. Selamat malam. Kira-kira makhluk apa yang hari ini muncul? Nah, iya ku Aki tadi sudah digambar. Ada 2 gambar nih, coba lihat. Oh ya, kok ada 2 gambarnya ya? Apakah kuntilanaknya juga ada 2 ini, Mbah Rewok? Bukan 2, tapi masih ini juga. Ini gambarnya cuma beda rambut. Oh iya, pemirsa, ternyata gambarnya 2 tapi makhluknya hanya 1 nih. Tapi kenapa yang satu rambutnya keriting dan yang satu rambutnya lurus, Mbah? Bisit apal ainu kriting mah digambar sampai main indit ke salon tah. Ainu buuk da lurus mah digambarna balik di salon tah jadi bonding cenah. Hatur nuhun kasugri pemirsa anu masih keneh mararanco di payunan radiona sewang-sewangan. Oge anu parantos manco di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Anu parantos subscribe hatur nuhun, anu teu acan mangga di subscribe. Oge ditoel tanda loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Tong hilap di like, di share, sareng di antos komentarna di kolom komentar. Mangga, urang teraskeun deui hanca ieu carios wilujeng ngadangukeun. Ubung pisan. Malah manusubung teh lain ukur di imahna tua kampung dalah lembur ge corengcang ku jalma. Mirngeh kitu akhiran tet kacida heraneunana. Nah kamarana aja jelma eueuh cak urang-urang acan ceuk pikirna. Ituna teh bari ngadatangan ka saban golodog, bulan geus pias tandaning kayaan geus wayah janari.
Akhirantet ke karamanggihan hiji awewe keur nyumput di pipir imah awak mah ditutupan ku kalakai. Nah nyumput pedah naon ieu teh Acek? Cek Akhirantet nyebut Acek sabab awewe anu nyumput teh umurna geus kolot. Anu ditalek bata nembalan kalah ka ngadeg-deg bangun anu sieun kacida. Kunaon Acek jiga nu sieun? Mun sieun nya sieun kunaon? Cek Akhirantet. Aduh yeung, sieun paeh. Cek eta awewe. Nya kitu kajadian teh geus lumangsung saminggu lilana. Cek Akhirantet. Ih, hari ujang. Nah salela ieu teh ujang ka mana wae? Cek eta awewe. Akhirantet acan bisa ngajawab panalek si awewe. Sabab cek ijiran manehna indit ninggalkeun imah Ki Arjali teh teu lila-lila teuing. Rarasaan mah indit teh sawaktu bulan masih keneh mabra ari ayeuna balik deui ka lembur. Pan bulan masih keneh ngayangkang sanajan geus pias oge. Paling dilage satengah poe da peuting teh. Da peuting kaganti ku beurang. Tapi nah ieu awewe nyebutkeun geus saminggu aya kajadian Rajapati. Ceuk pikir Akhirantet bari neuteub ka si awewe. Akhirantet hayang teu percaya kana omongan si awewe. Tapi bukti geus netelakeun di lembur kosong padumuk. Ieu ukur netelakeun yen geus kungsi aya kajadian anu matak harengheng ngan anu kumanehna hayang dibuktikeun teh. Nah nya kungsi aya kajadian Rajapati anu pohara. Cing ku kamindek di paluruh ka tempat sejen ah. Geus bae Aceknya. Acek mah mentong nyumput ari teu rumah samelet-melet mah. Cek Akhirantet. Tur ari geus kitu mah leos be manehna indit di dinya. Akhirantet ninggalkeun lembur ari anu ditujulna tayelian iwal ti padepokan Kalihan Asih. Ngan bae basa manehna anjog ka dinya padepokan teh kosong molongpong sasat eueuh pangeusina. Sampurasun. Akhirantet kegorowokan bari lunga lengo tapi di jero padepokan eueuh nu nembalan. Kusabab kitu Akhirantet oge nyobaan ngulunu ka jero ngan sarua bae di jero ge eueuh sasaha. Beuh. Boa nya di lembur teh geus aya kajadian Rajapati. Ceuk pikir Akhirantet teu geunah hate. Sanggeus mikir goreng sarupa kitu biur Akhirantet teh ninggalkeun padepokan. Ayeuna anu ditujulna teh tayelian iwal ti ka sisi walungan Cilutung. Basa anjog kadinya teh loba jalma karumpul tapi kabeh oge lalaki. Karumpul di dieu, cik Akhirantet ngagorowok. Demi mireungeuh rentang-rentang ya Akhirantet nu karumpul teh ting gorowok. Itu kan Akhirantet tuh, he Aki. Ka mana bae salila saminggu teh, indi teu beja teu carita ieu teh. Ceuk jalma anu mireungeuh pangheulana. Ki Arjali anu geus mimiti mireungeuh oge sarua ngasongkeun pananya sarupa kitu. Mah teu ka mana-mana. Heueuh, maksud teh teu ingkah salila kitu. Mun satengah poe mah nya we rumasa. Ceuk Akhirantet. Tapi anu sejen tetep nyebutkeun yen Akhirantet teh inditna amplang